Sami geus ngabaca buku judulna Mimpi-Surarang. Penulisnya di kelas ini, penerbitnya Edi Jatiwangi. Abdi ngabacakeun caritana. Mimpi-Surarang nyaritakeun budak bungsu abdi kaniaya ku lanceuk-lanceukna sorangan. Umur golek manehna kudu digawe paeh poho supaya bisa dapat keur manehna jeung sileuleuli laut emas jaraanana. Tapi dina hiji poe waktu Mimpi-Surarang keur digawe sileuleuli dipaling ku lanceuk-lanceukna tuluy diasal pikeun deungeun kanu di dahar balakotan. Rasanya horeun sileuleuli leungit si Mimpi-Surarang ka cida kuciwana barang ditanyakeun ka lanceuk-lanceukna hiji oge ukur mengaku. Waktu diteangan ngan ukur kapanggih muluna ukur kumanehna. Lalu sileuleuli diboekan tuluy dikubur di jero imahna. Teu lila dikarita di imahna melentuk sirung nepi ka jadi tangkal anu macida aluna. Sabab daunna, kembangna, jeung buahna teh kaboe oge mangrupa emas permata. Sakian cerita Ibu Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.